Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangkan nami abi ayeuna di kelas 10. Di hari anu di sekolah teh Asal usul Surabaya. Zaman baheula di kaler Jawa Timur hirup hiji buaya raksasa anu galak cek dipikasieun. Teh pangawasa walungan. Sarta mangrupa pamangsa anu kacida dipikasieun kabeh sasatuan anu aya di leuweung sepanjang sisi walungan. Eta buaya teh ngaranna si baya. Manehna kacida alusna dina muro. Eta walungan ngalir ka laut lega. Di eta laut lega aya hiu ganas ngaranna Sura. Manehna teh pangawasa laut anu dipikasieun ku sagala laut. Tapi si Sura teh ngarasa bosen ngandahar lauk wae unggal wae. Dina hiji poe Sura indit ka walungan. Didinya Sura moro anak kijang. Sura jadi kecanduan. Isukna manehna teh moro deui di eta walungan jeung meunang banjir. Mingkeun poe si baya matak curiga lantaran hese neangan dahareun. Sababna si baya teh neangan naon sabana. Pas ningali si Sura keur newak monyet. Pas ningali Sura keur newak monyet nu keur ngojay di walungan, baya teh nyombok. Heh Sura, keur naon di dieu? Ieu teh wewenang kuring. Pirang kurang dapat dahareun kuring di dieu. Cek baya. Laina kasieun si Sura kalah nantang ka si baya. Heh, kumaha deui rek neang dahareun di mana ge? Da ieu mah lain wongkong maneh. Cek si Sura teh. Akhirna mah duanana silih tarung lantaran duanana sarua kuat. Tarungna terus nepi poe. Kabeh sasatuan leuweung oge kaganggu ku adu sato galak ieu. Teu sare jeung teu tenang. Akhirna dua sato galak teh capek aya nu meunang sabab duanana sarua kuat. Sura, urang kudu mungkas geut ieu. Kuring capek, cek si baya. Kuring oge geus kolot, nya cek si lanjut si baya. Nya hayu urang mungkas perang ieu. Ti ayeuna urang bakal ngawatesan wongkang moro urang. Muara teh watesna. Ulah ngalanggar watesna Sura sabab maneh nu bakal ngarasakeun balu karna sorangan. Nya kuring setuju jeung ku perjanjian ieu, cek si Sura. Sura akhirna indit balik deui ka laut asalna. Saenggeus sababaraha bulan, leuweung jadi tenang deui. Nganggulut antara Sura jeung baya. Tapi si Sura teh ngarasa guligah. Si Sura sono dahar daging kijang kawas baheula. Di laut loba. Tapi eta teh bisa memuaskan rasa laparna. Manehna teu bisa nahan. Si Sura ngojay di muara. Tapi hanjakal teu aya mangsa nu deukeut muara, si Sura teh bagja bisa mulang ka leuweung deui. Wayahna kudu hati-hati meh teu kanyahoan ku si baya. Terus mangbulan-bulan Sura moro di walungan teu katewak. Lila-lila baya teh curiga. Nah, beuki ka dieu mangsa beuki ngurangan. Sajana teu ningali si Sura di walungan tapi si baya teh nyaho eta teh kalakuan si Sura. Tuluy baya nyiapkeun rencana. Baya ngahaja newak kijang di sisi walungan, tuluy baya nyumput Sura nu keur ngojay di walungan ningali aya budak kijang nu sukuna tatu jeung gendut. Si Sura teh bingah pisan. Waktu rek mawa kancil ka laut, ujug-ujug baya datang pikeun ngeureunkeunna. Heh, maneh meuni eueuh ka era jeung sarakah pisan maneh teh. Boga lauk loba di laut, seueur pisan tapi kakalak moro di tempat kuring, cek si baya. Yeuh baya mun rek moro lauk di laut kuring mah teu nyarang, cek si Sura.
Kuring mah terus kana lauk, komo kuring mah teu bisa nangtung dina cai. Cek si Baya teh. Nyamun teu daek mah nu penting mah kuring geus nawarkeun ka maneh, cek si Sura enteng. Pas si Sura nyeret kijang si Baya, si Baya teh geus kesel pisan tuluy nyerang si Sura. Gelepikeun kijang. Kusabab eueuh nu rek nyaleh, perang sengit antara Hiu, Sura jeung Baya lumangsa deui. Dina tarung sengit ieu Baya digegel ku Sura dina dasar buntutna di belah kanan. Sementara si Sura oge digegel ku Baya nepi buntutna rek copot. Di akhir pertarungan, si Baya sugemang geus bisa ngabela wawangkonna. Tengse.